aya nu balik di Mekah Kang aya aku mau nu balik di Mekah beungan balik di Mekah manehna teh lain awewe yang lalaki nah lalaki jadi TKI suka itu balik umur di Arabna teh dituntut jadi supir di Arabna 2 tahun sekali balik ke lemur hari imah nenggang di kampung datang teh balik ti Arab we kabejakeun kadenge ku bangsat eta si Ius nyaho wae eta bangsat nyahoun yen si anu balik ti Arab pasti mawa duit real nya pasti beunghar pao cenah ku aing ya we teh kajauhan bangsat teh api-api ai kala luar tah salaki jeung pamajikan kacarai dan kacai teh kalebak na pancuran maghrib teh jo sulusup bangsat abus ka imah ngabedo-bedo lemari hese barang keur ngabedo-bedo kitu nu boga imah datang lah alah ka mana lumpat aing kabeneran di kamar teh aya ieu para molongo kaluhur wallah lawang para kaluhur naik nyumpu tadi para maksud nama rek ngadaguan heesna nu boga imah beredeg kayak geus sarare geus dek digasab duitna ai nu balik teh Mekah lain hees da sono urang nya 2 tahun gitu 2 tahun gitu atuh wah geus mancian panto teh joder eta mah gatrik malum pada sono nya tuh nepi ka jam 8 ngadekul keneh we da sono meureun eta bangsat geus kesel we tilu iraha heesna ya si goblok alah nepi ka jam 12 geus 2 rita eta bangsat di luhur geus eleke sekenge si goblok iraha heesna ya bayang ki tuh hees da sono ka majikan nepi ka jam 4 subuh dar deui terus eta mah bangsat di luhur si anjing iraha malolor tibatan hees mah eta salakina kalah ngusapan ka pamajikanana bari celengok tarangna teh dicium ada deudeuh teuing geulis bojo akang mama 2 tahun teu panggih teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat keur mah ambek rada goan tuduh kata mah ngomong gitu waktu bukti abok pisan kumaha cenah kabeneran eta teh kaso-kasona teh geus barorobo bobo wah diteumrag ge sakalian bari ngomong sakalian kalapaan anjing waduh baru lompat gitu cengekan anjing pakai bawang bodas sekalian bari senal tertinggalin balik deui teh mah tapoe keneh kumaha bari nyokot senal teh bari ini deui moke bawang bodas anjeun alah ampun